Urang terek nyarita aya obrolkeun curhat mencara teh mah mencara mamah dedeh teh mah curhat naon itu teh? kamari urang teh ka Bogor naik kana bus Kumaha? dina bus teh aya tukang dagang nu dagang ka urang teh nawaran Dagang naon? dagang buah Naon itu buah teh? jeruk Buah jeruk. Oh, Nah kumaha? nyaritana teh bisaan Kumaha? si madu cenanya biasaan kurang teh meuli nah si madu amis teh mentak disebut si madu teh kurang teh dibeli we Sakumaha meulina? sakeresek sakeresek. teh sakeresek ausina ge da saeutik sih aya 10 sikil mah hari giliran diasaan ku urang teh ari pek teh hasum orang teh mang si amang mah ieu mah lain si madu ieu masih cuka hasum kieu mah Aseureun kumaha komplain ya kan dagangna kurang teh digupaya mang ka dieu cenah curang teh mang ka dieu nyamperkeun ka si amang teh ka dieu terus kumaha cenah cik si eta urang teh mang sing bener ieu teh dagang teh lain si madu ieu mah si cuka hasum kieu mah cenah aya pek teh dibalikeun ku si amang nana teh cenah jang ujang mah cenah meuli ngurusau ku rasa keresek tuh amang mah 3 karung cenah meuli cenah dijual ka urang jeung butuh si madu urang jadi haraseum 3 karung hasum cenah mana ge 3 karung urang mah cenah ngasau ku rasa keresek jadi katipu bener teh gitu eta urang diomongeun ya omongeun pokona nama